Kumaha masalah ieu? Sekali Coba masuk. Tapi iya banyak anjir. Alah iya Ari Sukante begitu teh. Sigan dewek. Mana geus di ruang teh geus ngahiji nih. Waduh dek dicokot di geuleuh. Aya dicokot dicempal di kitu-kitu. Bau api cenah. Kagok jadi lu cinta Luna we teh. Demam we isukna teh. Teuing anjir orangnya iso anjir cinta ya gara-gara modal sembarangan gitu cek teh. Nu ama katingal ya. Pasti teh kerajaan. Kerajaan eta teh. Malah tempat tuangna eta teh. Salahnya anak. Nu katingal gitu ama ieu kata awak. Jika eta kana piring apa? Pada ngawap pisan. Udah ngawapan anak. Mana apa itu? Manusia cenah. Tembakau berarti kan masuk salah sahiji potensi pertanian. Betul. Di urang gitu kan di mana anjing tadi kan bos ieu bahas ieu geus pepeureudean ieu anjing parah ieu Pot ngelun. Ngelun. Kau mana kau kan celikitikan. Kok gayo? Bisa berjikok. anjing sana mau orai gitu. Oke. Parah. Wilujeng Sumping di Capruk Suna Podcast. Allah dina wengi ayeuna Capruk Suna teh kasumpingan ku salah sahijina balad capruk anu sangat mencintai alam. Ya. Alam peti perak. Ada Bandung. Lah salah ieu lain. Oh, no. Ada bah unang. Itu sebelum dimulai tehnya biasana ya urang teh di dieu teh duaan. Ka mana jadi? Biasa maksudnya jadi tiluan gitu nya biasa nama teuing. Itu nu saurang deui teh biasa nama sok datang ti heula, ayeuna mah eueuh can datang. Tadi teh cenah mah ngacet teh ieu naon ngaranna teh erek ngilu les naon? Teuing lesan, teuing lesot, teuing les deng teh pokoknya ada keles heula cenah teuing da. Saya teh masuk rada ieu naon teh sok rada paruguh gitu ngan antepkeun lah bae. Ayeuna urang duaan we heula ngobrolna gitu. Ada terpenting cenah. Hah? Terpenting cenah. Oh, engke keluarga atuh. Bisa jangan digantinya. Bener. Geus mana di dieu we. Ai urang ngobrol jeung saha ya. Jadi lieur oge karena gitu. Kumaha da Mang? Alhamdulillah. Keluarga di rumah sarehat. Alhamdulillah sehat. Oh. Keluarga kumaha sehat? Alhamdulillah ari badan mah sehat. Kan emutan ngeret siga kapungkur kirang sehat. Oh, Dah gening datang. Waalaikumsalam. Mereka mana ieu? Naon ieu balik. Kali ke cewek gimana diuk? Kira itu kumaha? kalau ieu manehna pakai sarung, ngakon kantong. Panjang cari tanah, Bos. Sok diukel. Aing mah Pembawa kantong di ka mana nih? Sehat? Itu kudu sama jeung. jangan geus robah dewa ieu teh. Astagfirullahaladzim. Tadi mah ku aing meja rek diteuk-teuk. Terus bawa maneh. Untung teh jadi anjir. Lain, urang teh bieu teh beres ieu naon les. Heeh, les naon sih teh? Ieu ini berat euy. Gampang dada, Bos. Sumpah ada gitu Urang nita. simpan heulanya. Nita aing maneh moal kantong teu. Ieu kamari teh urang teh kan gawenya biasa keur kieu teh. Naon ieu teh? Tatah ieu geuningan bardakaina mah kieu lah pokona. Oh, sugan teh anang geuningan. Urang apal. Naon? Pijit plus. Dah. Ih, plus. Tapi pijit plus bener. Nang maneh apal nu kari itu nang. Aing geus lila teh pagi Jadi pijit plus we. Kieu tina kieu pan, tina kieu
Jadi pijit plus kapangi. Langsung ditandai. Oh, urang teh. Les naon? Urang teh aya ieu kamari teh ngajak ka gunung. Lu. Oh, heeh. Eke lah. Ieu naon ngaranna teh hingkik naon teh teh. Hiking. Hiking jadi hiking kok. Hiking. Hiking. Oh, bukan teh hingkik. Oh, kayak eta we lah. Mah initna hingkik we kayak itu. Oh, ngingkik gitu. Urang teh diajak eta heuh nu bieu naik ka gunung. Hingkik. Heeh. Pake gunungna teh cenah jangkung. Jadi kudu diajar heula di gunung-gunung di Garut, modal ka Papandayan, ka Cikuray. Teu salah mah gunung tertinggi nanti naonnya Gunung Lumbung gitu. Dek Gunung Lumbung aing teh heeh. Dang ke bulan puasa. Sama godaan tertinggi lain gunung tertinggi. Kalah berat. Heuh kitu pokona urang teh bieu teh neneangan tempat les ka gunung teh hese geuning. Sugan maneh aya jalmi nu bisa. Les ka gunung. Heeh. Sia naik gunung rek les heula. Rek tatanya we pokona ieu mah ka gunung teh kudu kumaha, safety-na kumaha gitu. Saya teh ngomong ke aing matak oge. Ya aing da, cenah kudu sapatu ari salah. Make senal lili aing mah. Apa jadi ka gunung make nu? Heuh da teh nyaho teh dicarekan di ditu teh. Teu make senal lili cenah. Make senal suhenar. Pandai lanjut nah Bapak Suhenar Mang Lili. Ka urang mata oge nanya. Mana sok ka gunung? Lain sok ka gunung. Gunung nu mana? Anu enteh teh acap eta geuning. Ini teh gunung. Ini urang ngahaja ngadatangkeun Mang Unang ka dieu. Mang Unang teh salah sahiji aktivis 1880. Atuh geus kolot. Sia ngorang gitu dari sekolah. Lain kabayang urang umur 2 tahun, kok aku kieuan deh. Maksudnya sok init-initan ka gunung gitu. Oh, cocok ada gitu mah tuh. Teuing kayak urang tanya we, teuing ngebon di gunung. Urang tanyakeun we. Ayeuna kegiatan teh cenah di nanti di Garut teh gitu. Di Garut we. Di Garut teh nya. Arah ka mana? Sok Paling naik gunung. Osok kemana-mana eta ge kumaha panggilan. Kan ari si aku mah cowok panggilan. Nah, coba panggil. Jadi mah anu manggil gitu nya. Kana panggilan. Beki heran aing ka. Apal ya yang bidan lalakina. Oh, Bidan lalakina. baheula mah kasebut teh paraja. Nah, parah. Para kita bener. Dalam mun ibu-ibu mah beraji. Ya bener. Aing jadi dia ya obrolan. Berarti bapak borang lain minum borang. Karena gitu namangan. Kan eta mah. Aing lieur enggak? Ya lo Cingna ieu bakal aya sian mah nya. Ka tirah aya sok pegunungan. Tirah aja, usil lah pokoknya mah. Asalna teh tina hobi atau napi nyasar misalkan atau napi terjebak ku babaturan Dijebak pokoknya mitina mah. dijebak. Oh, Kan jadi dijati lah dijebak lagi lain. Ya. Anu katirisan di Cikuray. Anjir. Nu sare dina tenda kakeum sabelah. Urang pertama kali ka Cikuray naik gunung. Anjir diajakan ku budak ieu. Wah. Mimiti naik kok. Mun didinya apal fotona. Siga budak alay anjir lain siga dah heueuh jawab setelah teh anu ka gunung nya make jaket gunung sepatu gunung topi gunung bau gunung gitu kan aing teh urang mah pakai sweater pakai celana necis sepatu paranti kuliah kantong paranti kuliah di jelona mah kelauncing naon maka simut karena kaki asup ke kaki gunung Cikuray hujan badak lewat mana Rita lewat Cikoneng lewat ieu pemancar atuh aing kudu ngangkod ieu naon teh simut beuh nepikeun ka itu nepikeun ka puncak nepi di ditu teh nyeunteuna kakeum udah hujan gede kakeum awak teh sabelah isuk-isuk dihudangkeun ku si Jawa pok isia rek sare cenah ningali sunset mung jo aing udah set dihudangkeun aing bari kieu tah diasupan jaket ku si Jo juga budak leutik dan tuh pakai celana di celanaan ku si Jo juga budak jeung bapak tapi cocok kan teu lama leutik di dinya teh. manukan aing gede aing ayeuna ge leutik keneh sih leutik kan bekah gitu tapi berarti benar Cikuraynya eta teh 2010 eta teh 2010 eta teh awal-awal resep ka gunung lah
saya main kene hari di dieu mah. Oh, geus. Cuman 2008 lah awal-awal jadi hobi lah gitu, jadi hobi. Oh, Kan 2008. di dieu mah deket gunung imah oge tuh. Jadi ka gunung teh syukur diajakan ku kolot teh. Oh, jadi main di belakang rumah gitu gunung teh. Iya, Pak. Ngan beda judul baheula mah moro ka itu teh moro layang ka gunungna. Anjir mau lang layang. Lang layang naon kabur ka gunung. Teu apaleun. Saya teh aya. Aya. Di luhur teh lain palebut jeung budak tetangga jeung Jeung monyet. Panila pernah betul jeung mana lain? Atau lang urang teh monyet. Ai main pekata lang layangan teh aya nu ngarbol gelasan nanas di teang. Gituan we di luhur teh anjir kabayangnya. Heeh. Ayeuna berat tapi ayeuna teh Masih Masih, malahan lamun aya nama sebut teh nya bisa dibilang profesi lah meureun. profesi. ayeuna masih Bahasa gaya nama dijadikeun profesi lah. profesi. Iya. Ayeuna mah naon sebutna teh? Naon eta teh mun ieu teh ngagaidan. Ngagaidan. Oh. Gaya nama ngagaidan lah. Tak iya, di dinya Ngagaidan. lamun Berarti mau diajar nyasar. naik gunung. Heeh. Ka dieu ngomongna. Jadi mau nyasar di gaidan mah. moal atuh. Dinya ada naik gunung mana? Sebenarnya mah rada sieun ieu naik teh kok. Jiga bahasa tahun kamari kan jiga di Gunturnya aya nu nyasar geuning lami. Ya. Nepi ka dikirim tim SAR ka karek ka penak. Tah, misalnya lamun hayang menjauhi siga kejadian model gitu, naon sih nu kudu dipersiapkeun gitu. Lu pasti persiapan nama Kudu kayaknya perlengkapan. Nah. Ya perlengkapan juga tadi. Siapa mantap? Ah, iya salah. kan garing. Naik sarung ka naik gunung. Naik Kan gunung. aing teh Aladin naik sajadah. Pakai sarung teh. Kita nggak salah. Oh, teh. bisi tiris tadi nama. Kan aya alatna. Outfitnya salah. Oh, salah. Oh, Berarti kita kudu pas oge. Jadi kan aya model sepatu kan, kudu sepatu anu khusus ke gunung. Kudu make sepatu gunung teu. Ya kudu atuh. Sebenarnya sih sepatu anu lain lagi bisa kumaha gunungna kan. Oh. Jadi aya gunung kan loba lah ayeuna non kontur-konturnya beda, aya anu kursi, Kumaha trekna, aya anu taneuh, aya anu akar gitu. Anu pasti mah ka gunung mah sepatuna ulah make sepatu ket kok. Sepatu ket. Heeh. nah Tahu lah. Dijejak meong. balik. Sepatu ket. Moal aing merek make sepatu dog. Pokoknya lompat. Wuk, 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 wuk. Urang boga di ieu mah. Sarionan bagong di gunung oke, po. Oke sepatu dog, Pak. Urang bagong dibeli sepatu. Baru kada teh lieur sok. Sepatu ket. Urang boga sepatu krokodil atuh di imah geuning aya. Krokodil. Krokodile di rumah. Krokodil. Wah, eta mah. Gitu. Oh, berarti sepatu, tapi teh sepatu. Oh berarti sepatuna anu proper lah Anu gitu proper nya, lah, ulah. disesuaikan aja gunung-gunungna gitu kan beda-beda. Amun di dia mah kan baheula Guntur seperti tekan teh eta kan geusik. Eta mah leuwih halusna sepatuna model sepatu anu kranel dengan si euna teh si Solna. nya nu handapna dampalna teh nu kranel. Nah. Hah? Nah. Soalnya eta mah bakal ieu kan geusik teh geusik batu. Jadi babarian pejet kana sepatuna gitu. Juga awet sepatu oge. abri lah Kita gitu. ilmu. Meh awet Make oge. sepatu abri kumaha? Lah. Ya mudah-mudahan diangkat atuh. Salah. Mun make sepatu abri mana ditemak dihukum. Ah, Dihukum atuh abri keur dinas dicopot sepatuna ku maneh. Cik saya make sepatu abri. lupa gue. Batur keur kieu teh abri. Kebetulan pedil ke budak nu. Bari ka ciri kolotna teh nya Ka ciri kolot. nyebutna teh abri lain TNI. Si anu ngejebakna. Lain TNI ai kolot mah abri cenah. Oh, tah lamun bari ngopi. Oh, siap, Tah, siap, itu kopi Kop Jaya Krimi ti Kopi Jaya. Wis, mantap. Pokoknya mata saya lihat gatos mantap ya mah. Tadi kan can oge diinum geus. Mantap. Nah, biar ge. Terus lamun pokok batik jaket anu Jaket anu teh anu ya sama lah anu proper namanya. Karena kan safety, udara di gunung. gunung kan biasanya tiris. Terus bener. oke berangin. Ya, Topi mah eta mah terserah merenya anu ka harita nama tergantung. tergantung. Tergantung ke hayang eta mah. Hayang gaya make topi meureunnan. Oh. Bisi muka panasan pakai topi. Pasion eta, kacamata eta pasion eta. Oh, Tah lamun
lamun kelengkapan sapertos naon namanya teh makanan tadu kitu. Ya. Naon we kira-kira nu dibawa ke gunung? Lu Ya kita ngomongin misalkan contohnya salah sahiji gunung anu pangluhurna lah di Garut. Ya, Kita Gunung Cikuray. Gunung Cikuray kan trekkingnya lumayan lama. Terus non sebutnya teh Medan oge lumayan berat gitu kan. Otomatis kan bakal sering berhenti itu di tengah jalan teh. Ya. Non teh supaya optimal bawa makanan teh bisi non karena teh bisi aya anu FOMO. Ya. Nu FOMO hayang naik gunung langsung di Batak ka Cikuray siga urang teu lah. Jol mekal timbal bos. So kabayang cek aing mending ka Gunung Lumbung heula diajak. Soal kupat aya di promo wae Gunung Lumbung saya kan pernah aya di dieu oge. Udah berkesan itu bulan puasa. Bulan puasa. Nya. Munten kerekes teh aya Nya. Dina kampret. dispenser panas. Malah balik. Terus kumaha? Tah naon wae tah? Nu pasti mah disesuaikeun ya. Tetep lamun ka gunung teh kan lobana model tadi kan loba nu cilaka di gunung, loba nu nyasar dan sebagainya. Lobana kesalahanna dina perencanaan. Jadi lamun naik gunung teh kuduna di ieu heula, di explore heula, memeditekan teh. Urang dek naik sabaraha poe, ada terus konturna kumaha, tinggian sakumaha gitu kan. Eta otomatis bakal berbagai macam ilah persiapannya beda-beda. Nya. Contohnya lamun ka Cikuray ya persiapan 2 poe, ulah tapi ka moal beas 2 kilo. Da berat atuh ku sorangan mah. Tah eta. Nya bener. Terus kan ayeuna mah anu sok solo bawa beas 3 kilo. Nah. Tapi PHP-keun ke babaturan. solo naon eta teh solo hiking. Solo hiking. Kan itu. Ya, jadi eta pasti bakal disesuaikeun model moal beas ge ulah kaleuwih. Jadi kan aya takaranana gitu, aya takaranana model beas enak dek sabaraha kali makan contohna di luhurna. Mau cai oge sarua di luhurna aya cai atau eueuh gitu. Lamun aya cai mah berarti mau cai ke di jalan hungkul. Atau di jalurna, berada di jalur bakal nemu air atau henteu gitu kan bisa ngisi gitu kan ya, si ulah. Jadi dipelajari heula gunungna gitu ulah main wah kerami naik gunung langsung we naik. Ya gitulah akibatnya fatal gitu. Lamun cemilan ya misalkannya cemilan anu kira-kira bisa nambah energi lah. Henteu maksudnya kieu lamun urang misalkan mau cemilan mau kerupuk misalkan 5 toros kan moal guna cek urang meureunnya moal mere energi. Jadi itu tuh paling oge meureunnan gitu bisi anu pomo wah nyal kerupuk gitu kan keur cemilan di jalan. Naon teh anu maksudnya anu simple tapi bisa mere tambahan energi. Misalkan contohna naon gitu. Lu pasti mah model anu aya glukosaan eta kan keur glukosa model nganu gula beureum gitu gula beureum. Bener gula beureum bener. Bener eta. Aus kana gula beureum daripada ku coklat. Ari heureuy anjir dibenerkeun. Aya ngomong. Lamun rek heureuy urang gula beureum maneh ngomongna bawa abi. Manis. Oh, benar. Ya terus. Nah deh. Benar berarti gula beureumnya mah. Gula beureum alus eta keur pemulihan energi. Jadi kan keur ngaganti tenaga anu. Berarti coklat. Tapi coklat ulah loba teuing tidak terlalu disarankan sebenarnya mah. Soalnya lamun coklat mah eta efeknya bakal haus. Otomatis ngurangan karena cai oge. Ya, tapi kan alus jadi nanti jadi ngurangan beban bawaan. Tapi udah bakal kurang tuh bos. Ngurangan tak lamun kaburu beak kumaha. Nambahan beban pikiran. Rek ngade kancang kore di luhur dengan cai dina awi. Bener. Terus ieu mang pernah kieu cek babaturan teh lamun di gunung cenah ulah mawa siga tarasi asin terus dibeuleum di luhur emang benar bisa ngondang hewan-hewan di sekitar cenah. Sebenarnya itu mitos atau emang aya pernah kejadian atau kumaha gitu? Pernah tuh pengalaman mamang? Lamun masih lamun dimitoskeun banyaknya anu dimitoskeun. Tapi lamun secara eta oge sebenarnya lamun prinsipna dasarnya dasar hewan di gunung kan lamun anu alami. Lamun ngamu anu asing teh lain asin hungkul. Asing gitu. Nu asing. Anu asing gitu. Karek ngamu kan di itu mah weuh tarasi, tiba-tiba tarasi kan teu apal ieu teh bau naon. Pasti bakal ngidang manehan. Mun bakal bastrengnya. Nah, iya mah. Cek mah lamun mau sarojeng nepi ka aing. Bawa
Berarti justru menghindar sisa Ya, sisa ya, teh. ya. Biasana anu nyamperkeun mah anu tempat-tempat anu sering interaksi, contohnya Papandayan tah. Papandayan kan model bagongna geus loba interaksi kan jeung manusia teh. Bagongna loba interaksi. Ya maksudnya dahar Bareng. apa manusia. Dahar bareng. Pikiran WA. Aing belah dia apa dia? Belah dia. Aing mah maca serius belah dia tapi dah. Tadi saya mah. Papagi di jalan teh ngobrol heula. Naon Tidak cenah? korwai kana setang aing belah dia. Sering aing mah ngadengkan bos. Lain sabarukna lamun di dinya dek Nang mana pindah ke belakang. Pindah ke belakang urang. Atuh sarua jiga kamari. Oh gitu. Sabarukna kan lamun di jalan lamun tanyakeun ini kenanya ka saha sok. Oh iya benar. Nya ke Bagong gitu. Bagong. Aduh. Tapi aya nu lebih penting maksudnya penting teu nyaeta untuk anu acan pernahnya acan pernah naik ke gunung hire guide. Oh eta penting pisan. Penting. Eta penting pisan. Soalnya lamun naik gunung kan eta asupna olahraga ekstrim sebenarnya mah. Jadi tingkat bahayanya lumayan tinggi gitu. Jadi lamun pertama pisan wajib didamping anu geus pengalaman. Jadi henteu guide oge contohna aya rancangan anu geus pengalaman jeung eta teu masalah gitu. Nu penting ulah ngajakeun wah cenah batur ge bisa pira ke urang teu bisa. Padahal kan di gunung mah bahayana loba gitu. Loba bahayana. Jadi lamun jeung orang ieu mah jeung para ilmuwan dan malah gitu nya. Jadi bahaya di gunung teh aya dua. Aya bahaya anu datang nanti di sorangan. Salah sahijina penyebabna persiapan anu kurang, sologoto gitu, nyepelekeun. Eta bahaya di sorangan. Aya anu di luar, anu eksternal, faktor eksternal, cuaca, terus contohnya tiba-tiba ya kebakaran, longsor, bencana. Oh nya benar. Kudu bisa maca oge tanda-tanda alam berarti nya. Betul gitu. Tah eta maksudna teh. Jadi didinya ulah jol Nanya ke Serbeng we gitu, pakai sarung, telepon kantong, usina laptop. Ini ka gunung sareng naon Mana telepon dulu. Oh sinyal deui nya. Eueuh, tah eta kan komunikasi Aya sinyal. diperlukeun. Di Gunung Lumbung. Lumbung mending kayak ka gunung lumbung cek urang oge diajar mah. We aya sinyal nyasar di mana? Itu pangkuat. Tah ieu teh mangunang teh anu minangkana mah naon disebut eta founder. Anu ngadirikeun Papandayan ID. Oh. Nyaeta keur naon disebut teh mun Diajar camping bisa. didinya hayang init ka gunung misalkan cak kitu. Sebenarnya ayeuna mah fokusna di Papandayan nya di Gunung Papandayan tapi teu menutup kemungkinan ka gunung-gunung anu lainna oge. Termasuk di luar teu? Termasuk di luar kota? Iya, termasuk. Luar negeri mah terluar eta mah termasuk. Can kuat mah kalau negeri mah. Oh acan. Bingung ngobrol jeung bagongna. Oh nya bener. Beda bahasa. Kamari cek sing Mang Harta sora jangkrik mah sarua di Thailand gitu cenah. Aing trauma euy ku Mang Harta. Katipu anjir. Jadi tadi urang rek nanyakeun teh. Naon? Ieu lamun hayang bubuang ieu mah di gunung kumaha sih nu bener gitu. Nah, bubuak naon dia? Bet. Ya, syukuran. Syukuran. Buang hajat. Soalnya pernah ya babaturan cenah. Keur turun di Cikuray tiba-tiba yang gitu. Oh. Lain. Wah yang pup gitu nya bahasa budak ayeuna mah. Wah cenah keur turun hayang pup. Jo ningali kain nu ngalogodor ka ditu. Nyukan we ka dinya. Wah, sing kaloleang nya bos, di anak teh pucuk kai. Ngan geus na teh langsung kram. Da meureunnan pulang lompat gitu nurudu langsung cingogo kram. Cah urang teh sieun kram gitu. Tanu larasna teh lamun kitu kumaha ame ieu mah meureunnan hiji edukasi ame anu ngajaga alamna, ngajaga kabersihanana tah solusina teh kumaha sih salarasna? Nah, ini kan gunung ge untuk kabehana full gunungnya, aya sebagian gunung anu tempat wisata gitu, jadi tempat wisata. Jika Papandayan mah saya toilet. Langkung raos lah gitu. Cuman lamun di gunung-gunung lain anu teu aya fasilitas gitu. Makanya pendaki mah wajib mau peso. Jadi ngagali
kudu digali. Ayo solusinya. Gali heula. Ayo ganti bisi teas, simpreng. Sanes pancuh ya. Oh, sanes. Aduh. Kumaha masalah ieu? Sekali ya. Coba sok. Tapi iya iya mah nya. Anjir. Alah, iya. Ari sukan teh begitu teh. Sigan dewek. Mana geus di ruang teh geus ngahiji nih. Waduh, dicokot di geuleuh. Aya dicokot dicempal gitu-gitu. Bau apa cenah. Kagok jadi lu cinta Luna we. Salieur aya. Tapi urang bahasa terakhir ka Cikuray. Bahasa anu ukur nepikeun ka Puncak Bohongnya teh lah teh. Ngecamp teh. Pan balik teh pipisahan jeung barudak teh. Mun teh salah mah nu geus dihareup teh si Badrun jeung salah gitunya barudak. Dua tuan didinya mah geuning papotoan heula jeung si Ija di laluhur. Urang kan di tengah-tengah. Teu lah eta teh aing teh teu kuat aya modal. Eta teh kutata tit makal aku hiji anjing di mana ieu modal gitu kan. Tah jalan teh kitu aya lampi na teh kana geuwit teh naik urang teh ka luhur hanapeun tengah cengkeh aing inget. Culang Cileung. Aya. Nya teh anjing ka hanap gawir euy tukangeun teh. Abay paling ngagulutuk cek itu waduk lo. Aing teh ciogo we di dinya. Bari anjir sieun keur kieu teh jol. Bau senjol anu kitu deh aing culak cileuk jabasieun aya pendaki anu ngaliwat ongkoh deui bakal pantesna teh anjing bau tai coba gitu anjing geus panik tidinya teh wah di terehku deui geuning geus beres meh tidinya teh nah urang kan teu apanya si Unang jauh keneh di luhur barudak di apa geus deukeut han apa urang teh lulumpatan tidinya teh lulumpatan nepikeun ka nepi we di anu rada kitulah ting pos sabaraha pokona mah rada landai we panggih jeung pendaki saja nu keur naraek urang teh cicing heula di dinya malah popotoan balik we demam we isukna teh teuing anjir urangnya isuk anjir cing teh gara-gara modal sembarangan gitu cek teh Nu ku ama katingal ya pasti nya teh kerajaan eta teh malah tempat tuangna eta teh salahnya anak nu katingal gitu ku ama ieu kata rawa Eta kana piring apa? Udah ngawal pisan. Udah ngawapan anak. Mana apa itu? Manusia cenah. Manusia cenah gitu sasakala jin ngomongkeun tong ngomongkeun manusia geuleuh sasakala teh tidinya beureum anjir keur ngasih kieu si jelema si cewek teh kawer di sakali panjang didinya balik teh balik ka ingat eleh ke jelema mah jino ge eleh ke jelema mah ka mana maneh terus ayeuna kan di enon tadi teh Papandayan ID lamun di Papandayan sendiri eta teh paling mana nah di puncakna atau di tengah-tengah di mana eta jadi lamun Papandayan ID eta kan lamun keunana naon oh di Papandayan mah ono kitu ono kerajaan tinggal ku ama di Papandayan kaya aman warung Ieu Papandayan ID eta kan anu di damelkeun eta kan nama brand lah nya. Jadi operator sebenarnya nama. Cuman memang karena fokus ke Papandayan gitu. Trip-trip ke Papandayan. Lamun ngecamp nama di Papandayan kan aya 2 area campnya lamun di luhur. Aya 3 sebenarnya mah. Di handap di parkiran aya di landscape di luhur aya Pondok Saladah, aya oge Geberhut gitu. Oh nya Geberhut. Jadi nya antara 2 eta lah lamun camping mah gitu paling di dinya. Jadi emang open Papandayan ID itu open trip siga gitu. Jika open trip deui tapi lamun ieu mah fokusna karena private. Jadi teu muka open trip. Jadi bedana lamun open trip mah kan contohna trip ayeuna tanggal sakitu jadi bisa saling daftar gitu. Dina sarombongan eta teh gitu. Jadi berbagai macam orang gitu nya. Bisa saha wae gitu Bisa saha wae. Tapi lamun private mah eta mah khususnya ke rombongan eta unggul gitu.
Bisa keluarga, bisa bantu aya kantor. minimal order, minimal order. Minimal Kan tadi cewokeun. lah aya geus karep ieu ngobrol. Naon sebenarnya teh minimal nya misalkan minimal kudu 3 urang misalkan mau naik teh gitu. Kayak. Saurang ge bisa. 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 Tapi harga disesuaikan. Lamun nu nganterna biasana sabaraha urang? Udunan berarti mun sorangan. Hah? Mun bisa udunan mun sorangan. Udunan jeung gain teh. Mana kayak itu mayar, sarua naik. Sok sarua naik. Kecuali mun gainna dihanap nungguan. Tapi lain ge gain. Kumaha? Naon teh lamun misalkan nu nganterna kitu sok sabaraha urang? Dalam Ti papandayan ID-na ti gainna eta. Lamun di gunung kan beda-bedanya, tiap operator teh beda standar safety lah gitu. Lamun kita mah satu guide teh maksimal 5 orang gitu, 5 orang. Nge-handle 5 orang. 5 orang. Berarti lamun saurang misalkan nu naik atau 2 orang bisa lah dihandle ku saurang. Saurang nya. Lamun ke depan berarti kayak 2an anu guide-na gitu. Oh, jadi tilu-tilu. Tah urang teh di heula pernah ningali si L. Si L itu budakna si Dul. Si Dul maksudnya budakna si Budak nasi maknya. Budak nasi maknya adina si Mandra. itu beker nyalon. Si Dul itu Mana? Dul gitu dul kok. lamun lain teteh lain. Ahmad Dhani. Dani Ahmad. Ahmad Dhani. Baheula Dhani Ahmad keur ngorang sekolah tuh jadi Ahmad Dhani. Saya teh si Dul ge pernah orang ningali dina Instagram na Papandayan ID pernah naik ke Papandayan make jasa Papandayan ID. Jeung kabogohna teh sa Tisa Biani. Ingat urang ngaranna wewe mah. sama. Tah eta kumaha caritana bisa maksudnya bisa connect kadinya gitu. gitu. Apakah aya memang didinya sok chat WA-an misalnya jeung Ahmad Dhani budak urang we cenah ka Papandayan. Anjir. Teleponan wo. Eta mawi anu sok teleponan jeung wo mah atuh. Ya biasalah eta mah jadi kan manehna awalna ningalian postingan-postingan kan. Kebetulan manehna di ka Papandayan yang ngontek lah langsung gitu. Langsung sih. Oh berarti si Dul ngeliat di Instagram. Nya. Tisa sih anu ieu nama. Oh, Tisa. Anu ngontek nama Tisa. Tisa Biani anu ngontek nama. Padahal tuh apal gitu mah tong Dia dibawa. pernah dicat ku artis. Di screenshot. Di screenshot tah. Screenshot. Urang kusahanya euy. Tapi orang kieu-kieu ge pernah ngundang artis ka dieu. Entok kita tong disebutan. Poho lain artis teh lawan ka dieu mah. Poho anjir, hampir kelepasan. Pol. Oh, panting. Saya teh panting lek naon kikieuan juga nu lieur. Oh, Dadang Konelo. Geus bisa bocor. Berarti lamun de non mah teh open tripnya maksudnya ngagunakeun jasa Papandayan ID langsung we tiasa ngehubungi ka Instagram. Sia via Instagramnya. Sia kitu didinya aya ieuna aya paket-paketna tuh. Aya. Oh, aya. Jadi di Instagram kan aya paket-paketna aya didinya. Paket nu Jadi kan liwat gitu jeung ieu. Nya, jadi kita teh aya seberapa paket sebenarnya mah. Tanu model kamari tisa eta nyekota VIP dong. Jadi di Gunung Nage lain make mata su hidung teh agak lain. Pakai kasur, Bro. Aji. Mau spring bed ka itu? Iya. Anu di kompa nya. Bisa di kompa mah. Kasur di kompa. Kudul. Beda ya naon sebenarnya teh fasilitasnya beda. Paketnya beda. Oh, mana paket C? Kala. Ya eta mah kejar paket SD. Kejar paket truk gitu teh. Lamun maksudnya teh keuntungan ngambil tina digaidan ku Papandayan ID sendiri naon ieu teh maksud. Iya orang kudu apal. Orang kudu apal ya. Maksudnya teh ayeuna ukur ini. Ini ka ditu. Tadi beres ngabako. Sia ku aing disurut. Bisi kieu. Ini ka itu Ditu teh ukur da anteur lelempangan hungkul. Kan cuma gitu. Naon menjadikan perbedaanana gitu. Ya. Dalam perbedaan nama sih eta
lamun dina eta kan aya paketna nya. Jadi nu pasti nu pertama eta paketna nya, paketna nu beda-beda jeung bisa tibatur lah gitu. Lamun anu punya papan ID mah. Ya mun lain mah jarang anu VIP jarang gitu. Jadi lamun paket kita mah model anu naik gunung ge geus tara mawa ransel, geus aing pangmawakeunana gitu. Oh, berarti si ieu mah lengoh gitu. Lengoh saja dia mah. Anjay, santuy. Didinya ukur make sarung hungkul ka luhur. Bisa. Santuy pisan. Bisa cuman pakojot. Oh, nah sebenarnya tas. Masuk lah orang kalau Tas bisa dipangbawakeun. Ya, tas pangmawakeun. Saya mau ieu. heeh. Seh wae. Tah ieu cenah dibawa ku ka ieu. Anu mah barang mah ngaranna porter lain kayak Oh, Porter. Oh, ku Porter, Harry Porter. Harry Porter ngapung kana ieu. Reporter teh apaan sarua tukang ngomong. Lain kata. Terus emang kan berarti setiap bulan setiap tahun tamu teh silih berganti gitu ya. Betul. Aya kejadian paling lucu tuh. Anjir aing pertanyaan minggu kamari. Aya kejadian paling lucu. Pertanyaan template. Jadi soalnya gitu ka gunung mah hiji nu serem. Nu lucu. Aya teh. Nu sedih. Nu sedih. Jadi ngomong serem urang daek mau. Daek tapi urang mah. Aya nu lucu teh. Nu lucu loba sih nu lucu mah. Sobrog ke carita hiji. Keringetan nu mana heula nya anu pangucuna gitu. Misalnya aya nu pernah naon gitu di gunung tiba-tiba gitu. Ya paling ge nah gatunya. Lamun nu horor aya sok manggihan teh di mun ka gunung gitu. Kala urang kan berenan geus teu di Garut Tunggul kan naik eta. Mun keluar ka mana? Mun pernah di luar. Lamun di Jawa mah tos hampir kabeh lah. Jawa mah. Gunung Salak. Gunung Salak atos. Eta nu 5 cm kan nu Semeru. Oh, nu urang lalajo di Bandung dia lah. Lalajo Urang ngajapran teh. pan aing teh anu urang ge pan main lumayan padinya teh. Jadi naon? Nu gugulutukan dulu. Jadi batuna Nagana. udah jadi keril. Pat jadi keril aja. Dari aing mah keril teteng wajah. Eta mah jancok. Hah? Ya, teh asup ah. Tuh. Malah ka batu. Produser aing mah asup batu. Ah batu kowe teh meleun asup, asir mah naon ge bingung sarua. Ah anjing. Ya betul kan dia pengalaman. Nah, lucu mah loba sih. Model oke contohnya lobanya nu anu nanyakeun biasanya di dawak itu nanyakeun. Aya sempat anu nanyakeun eta mah lucu rada kesel oke gitu nanyakeun teh. Kang saya teh mau naik ke Pandayan. Kalau lewat jalur Apuy berapa jam gitu. Kabayang tuh kalau Pandayan jalur Apuy. Apuy teh di mana? Kusat teh balas lagi di balasan teh. Lamun jalur Apuy mah teh paling ge 2 minggu Kang baru nyampe. Apuy kan jalur anu deka itu dan di Cirebon teh Gunung Ciremai. Oh, Kabayang tuh ti Apuy ka Pandayan. Naik ke Ciremai. Terus kelewatan sabaraha kota coba. 2 minggu cenah karena bisa nepi. Meureun peda aya tulisan mah kumanehna kabaca Ciremai disangka teh tangka Ciremai. Ciremai ire belah dia Papandayan. Itu aya di namanya pakan deukeut Gunung Papandayan. Tinggal sakieu beneran. Lain da urang mah nya mun ngadenge atau ngadenge orang-orang sok naik gunung. Sok aya wae carita-carita mistis. Cing didinya pernah tuh ngalaman cerita mistis pernah? Anu rada horor-horor atau sebutkan di salah satu gunung gitu. di salah satu gunung Cikuray. Oh, disebut itu. Hayang ngamak denu tadi. Lah itu. Ayo cedam kan orang itu mama meninggal mah ya teh. Mata urang geus sabaraha puluh tahun teh ka itu euy rada Si ditagih si warawuheun keneh. Balas dendam eta budakna nu bisa geus gede. Giliran aing dahar Bauna sarua cenah ya. dahar mie itu jol. Lah naon ieu? Horor. Nu horor aya teh. Anu horor aya wae. Tapi lamun anu horor mah nya sebenarnya mah kumaha sikapi urang sih sebenarnya. Jadi lamun di gunung loba anu didramatisir gitu nya. Nya. Padahal kan lamun
jadi dia pribadi itu masih kene bisa dilogikakeun gitu. Contohnya model loba kejadian lamun di urang mah ulah naik sareupna gitu nya. Tah model gitu kan ternyata setelah diteliti asik. Ya Pak sapangalaman gitu. Emang lamun di pergantian di beurang ka peuting kan eta perubahan cuaca. Perubahan cuaca, badan can adaptasi, awak urang can adaptasi. Jadi lamun dipaksakeun naik kayak itu teh halusinasi. Jadi kadang ningali teh syukur daun di sebelah teh wah itu mah jigana nyikun cenah. Balik deui tangkal kawung genderuwo itu. Kawung genderuwo gitu. Jangkung. Eta termasuk non anu sok halusinasi teh lamun Tukang gejala bubur, kati tukang bubur. lain tukang bubur eta mah naik haji Bukan halusinasi. eta non hipotermia menurut termasuk lamun tah eta kumaha tah menanggulangi eta hipotermia kan eta akibat dina katirisan. Dia katirisan Berarti eut nu hanet-hanet. Tergantung kondisi oge. kudu nyanut Pan sok aya nu kitu cenah makal nu ngahanetan cenah di gunung mah teh tiris. Eta sebenarnya bener teh si melakukan hal itu. Ento oge. Ento oge. Jadi masih kena aya cara anu lain gitu. Oh iya. Eta bisa oge salah satu solusi tapi nu lain oge bisa kene gitu. Jadi kan lamun anu katirisan gitu model didinya untuk teh hipot oge baheula. Jadi kan biasanya efek kehujanan, cuaca di luhur tiis gitu kan. Jadi badan teu bisa adaptasi gitu. Jadi efeknya ya itulah hipotermia teh ya. Bahkan nu paling parah kan eta bisa meninggal lah gitu hipotermia mah. nya dipikir-pikir mah euy baheula asli na urang mah kakeum sabeula sare teh dina cai da geus capek atau nepi di puncak bohong. Kalah ka urang geus teu kuat, kabeh geus teu kuat, malum atuh budak pomo hunggul teh urang teh. Jaba kahujanan gitu kan. Bisa beri enggak kok bisa. Sok kita tadi itu asal tadi. Iya lain kacamata ieu. Oh, sebentar kacamata. Sa urang nunungguan tadi tuh ada nah teu dipake-pake teh. Bako ya. Asukan teh abon. Abon plot twist gitu sih ngomong-ngomong eta disangka abon naon auditorna jeung korek teh Udud make abon. Orang nu budak di imarek dia lepus ku urang. Aduh. Baheula urang naon ngaranna teh di beja dekat di Cikuray mah kan aya nu ngaranna puncak bohongnya. Anu kacingalina teh di mana geuningan katingalina teh jian eta teh siga puncak padahal teh lain gitu masih ngomongin geus caang ka ditu teh pas ditaekan nepi teh ayaknya gitu. Eta geuning di singgieunan teh majalkeun teh cenah di dieu mah kahiji loba bagong. Nu kadua teh heula teh anu leungit teh geuning nya kasus budak awewe anu leungit teh. Cenah mah dibawa ku kerajaan Babon tiola teh si Jo kai nu katilu da geus deukeut cenah puncakna ge 300 meter sing horeng teh 300 meter teh mun dibatak ku ieu ku meteran ka luhur digitukeun da dileumpangkeun mah anjir jauh eta si Jo kai ngagawean batak aing udah isuk-isuk calanaan ku si Jo terus rasa berdosa kan pernah misalnya di daerah luar Garut gunung-gunung teh gitu kan biasanya sok aya nu naon ngaranna teh lain penunggu atau lain kuncen aya gunung naon disebatna nya misalnya kuncen aya teh misalnya anu pantanganana di gunung ieu mah ulah ieu sok aya nu mambatahan gitu teh lamun jatuh teh bener kana mitos itu juga ulah naon aya teh si gunung anu kitu masih aya lah daerah Jawa masih aya di Garut mah tos di Jawa Barat hampir aya Jawa Barat mah. Lamun di daerah Jawa di gunung mana? Dari Jawa aya di Gunung Lawu eta. Oh, Gunung Lawu. Ulah anu hejo-hejo gitu. Hejo-hejo naon aya? Baju. Jadi hulek ulah sekadinya hulek teh. Ulah naik ka lawu hulek mah. Ulah makal channel. Palawur nincak ti kuda we di jalan aing. Sok teh apa urang teh mawa anu hejo sok kumaha kalana hejo di dinya. Henteu ungu di ditu mah cenah. Oh, jika di gunung eta, di Gunung Lawu. Iya. Sigana mah aya berarti aya hubungan beureun jeung pantai selatan teu? Ya waduh alam teh eta mah. Kan ka pantai selatan ulah makin hejo-hejo ceu geuningan aya. Nya. Ya ari jeung mitos lah jeung urang dinya mah cenah emang aya hubunganana gitu. Connect meureunnya. Connect jeung nama make ieu. HT make HT.
ke Starling. Ro. Nu tadi can beres mana urusan jeung anu di Pak Cikuray. Nama anu jeung nu di laut. Aduh anjir, mana teu ulin ka gunung, teu ulin ka laut. Wah anjir. Ulin teh ka balong we. Aya lulut sama dirinya. Oh, jadi seurnya. Iya, masih aya lamun dari masih seueur lah kepercayaan gitu. Tapi eta kembali ke orang oge gitu. Lamun secara pribadi mah kanu kitu sebatas lamun diri pribadi mah nya menghormatilah gitu. Tapi lamun kepercayaan mah eta lebih ka nya kita menghormati kepercayaan mereka lah gitu paling gitu. Terus lamun emang siga mun naik gunung teh kan urang teh berarti puncakna. Nu di teangna. Di puncakna urang rek nanya naon poho deui. Yang sadikeun diri sorangan ada poho tuh. Tah lamun sapengalaman mamang begitu naik kaluhur ka puncakna anu paling indah di mana? Rinjani. Nah betul Rinjani. Ngaran aja ka awewe-nya Rinjani. Kan puncak lagi puncak Anjani. Oh iya benar. Rinjani emang paling indah. Rinjani, Semeru. Semeru nu indahna di anu kumulona. Oh iya. Tah indahna. Rinjani kan di puncakna di kawahna kalderana eta aya danau. Oh. Aya danau gitu. Jadi wah indah we. Terus apana? Jadi kalau katinggali tadi Rinjani mah sakulingna teh. Sa itu jadi jeung lautna oge kapanggih di puncak. Laut. Iya, katingali ka lautna. Di Lombok kan. Jadi masih katingali lamun cerah mah katingali pulau-pulau anu karasian katingali. Jaya Wijaya pernah Jaya Wijaya? Tacan Jaya. Abot teh. Abotna di mana? Abot. Ngakodna. Saya tangkal. Gunung Jaya Wijaya eta lamun ka Gunung Jaya Wijaya leuwih mahal tibatan ka gunung Everest. Wah, iya. Soalnya loba lah kendalana di dinya makan. Jadi lamun asup eta kan asup wilayah Freeport perusahaan. Oh, gitu. Jadinya ieu obrolan pasti serius pisannya. Da ngomong ge sorate justru laun teh. Hah? Nah. Urang abayangkeun naik naon tadi teh Gunung Everest. Everest teh di mana gitu. Ya di base camp Everest di Nepalnya. Di Nepal. Jadi lebih mahal ka dinya tibatan ka gunung urang gitu maksudna. Ngebayangkeun teh ka luar negeri ka Nepal sakitu jauhna masih mahal kayaknya ka Jaya Wijaya naon gitu maksudna. Jadi perizinan susah. Perizinan susah. Oh, benar perizinan. Lamun jadi aya dua opsi eta teh. Nah, asup ka wilayah PT atau asup ka daerah lokalna lah gitu. Cuman kan didinya masih kene loba suku-suku pedalaman. Can komaha nama kan keur usum perang di ditu. KKB namanya. Itu baru budak KKB. KKB teka haja. Iya teh nya aya konspirasi. Si urang itu teh baru ka budak. KKB eta. Anak karep we jeung KKB teh meureun aing di jam sabaraha tunuhna. Bang, ya sengiringan. Sok siap aman. Tah ieu menarik ya. Samuna ya keneh. Hah? Amon di sangguan bewareg. Ieu menarik ya. Maksudna kieu, ada Mang Unang kan can mun kolotnya mah can kolot-kolot teuing, tapi ududna bako ngalinting. Sekarang mah di gunung bako. Pelem mang di gunung mah kan make bako. Tapi soal eta mah da ieu mah teu di gunung atuh di handap. Kan maksudna urang ge baheula ya ingat geuningan ka itu gagayaan. Di handap teh meulina teh rokok bodas geuning nu leutik teh. Wah, aja. Naon aja meuli jarum ka sebutkeun euy. Mawa kretek gitu kan. Eta aya nepi di luhur. Naon ieu udah dipabetkeun menta kretek anjir turun deh bahasa teh bahasa di wadat geuning kan turun deh anjir di kamari ke luhur kretek teh ngeunah udah deh kretek teh ngeunah deui aing bisa kitu teh ngarti Bandung nyebutkeun kretek teh delman di Bandung Cisamsu kusir kretek kok aja bener bisa aing itu eta teh ditumpahkan teh ku Supya 3 tahun.
Aing mah itu mah jiga pocong tadi, aing mah jiga jagung ke Ramos bos. Meni Ramos bos. Kakarekeun aing mah ngali pocong Ramos bos. Pocong ewok bae itu sebutan. Alah. Cing. Emang salian ame-amen aman ti pamajikan nya kana bako ya. Oh, benernya. Oh, bener. Tempat gede yang biaya Oh, bener. Nah, tuh cukai ditayakeun atuh. Itu Jabang ke momal bisa meuli makan. katurug katutuh mangunang mah itu mah teh selama Ti lemur. ti lemurnya. Ti lemur sorangan. Ti lemur sorangan teh. Nya. Ya, segak teh ya enak banget teh ya. Oh, banget, enak banget. Jadi kan ngajak Karela. Singja udah bala itu di tukang tuh nya gitu. Urang bala ku bako teh mang ingat aki bala. Hmm. Jadi lain ku papir ku daun kawung. Kawung nya. Meledag. Kayaknya malah Geus daun nyobaan. kawung mah gitu. Tapi geus nyobaan ku daun eta. Atos, cuman Ku daun eta geuning anu daun. cubung. Gede ini yang sih mah. Sugana tuh Es krimnya. es krim. Tah itu kan di lemurnya. Ti lemur. Di lemur nggak iya nggak seperti teh. Ngolah. Iya, pengolah. Petani. Oh, petani Petani tembakau bako. berarti. Oh, saha. Kalau sani mah anu raka. Oh. Jadi lamun ya mimiti kana bako teh. Melet. Siapa bisa tuh? Anjing. Nang sia mau naon ieu? Pengaturan aing jadi kieu. Ya malah itu kacamata hidung mana bos? Wah, Kacamata hidung. ke anjing bener ima abon. Aya si kecabean. Alah, anjir. Aya kuar. Nih hareupeun banget ya mah. Rek pina ya teh kana ngobrolkeun bako teh. Jauh kieu euy. Iya rada menarik. Maksudnya di Garut kan petani tembakau tente tidak semenonjol Banget terus. Sayuran lah siga gitu. Tapi aya. Contohnya misalkan siga di tempat orang kan Panas dada. Sama ka diajak ngobrol aing panas kena dada. Bos saya nanggep knalpot. saya teh lah. Iya podcast masih kada jalan. Tong ka mawat. Parah urang jual host we dia. Danggeus host kita ge. Namahan merenan di gunung di laut di dieu. Di lemur orang di tempat teaching orang kan itu kan mana ge apal aya kebonna. Aya nanti kebon tadi tukang ini mah. Bako gitu kan dinya. Tapi orang teu apal di lemur di nyama di mana nu ngolahna gitu kan teu apal. Cuman eta distribusina kumaha eta? Maksudnya di urang hese tuh nu kieu. Justru akhirnya teh bako teh keur lumayan iya. Jadi kan dari baheula mah nu ngabako teh kolot tunggulnya. Heeh. Tah alhamdulillah mah budak urang ge geus loba nu kana barako mah. Ku make alhamdulillah. Jadi Gede kan? Udah ngomong gitu ya kalah. Udah naon lain ya. Saya tong kitu kalakuan bisa dicurigai ke BNN. Ya ini udah naon lah. Udah nyampe lah udah ngomong lah. Udah di dia. Beri kana panon. Ngelatak. Saya menyarangsang tadi. Bako na nyarangsang na gado. Saya teh Oh iya malah ini. Tadi duduknya sudah teh bako tutung eta. Aduh. Eta maksudnya non karena teh si iya mah lain orang teu ngobrolkeun soal kudu ngarokok dan nu karituna tapi tembakau berarti kan masuk salah sahiji potensi pertanian. Betul. Di urang gitu kan di mana anjing tadi kan bos ieu bahas ieu geus pepeureudean kieu anjing parah kieu pot ngelun ngelun oh ngana ka kaji celik-celikan kok gayo Isa bari jikok. anjing sana mawa orai gitu. parah oke Parah.
Balik. Podi. Tamat ngawas udah. Eta potensi pertanian. Di orang maksudnya di Garut khususnya lah gitu nya. Pendistribusiannya enak gampang. Keur bagus gitu. Bagus justru teh kekurangan sebenarnya di Garut teh. Kekurangan. Soalnya sebagian besar kan lamun baheula mah hampir kabehana dikajawakeun. Ji gua sih parah bos. Dia ngeluhin ke tamu. Dia kena banget. Jadi segala kepikiran. Moal tuh ya. Nah hanya segala kepikiran. Sumpah pantu abi mah yang bakal asli anjing. Ngantu nu hungkul tadi teh. Nah, berarti pasarnya bagus. Tapi kan kekurangan si karena pasokan gitu. Kurang mah ya seeutik gedena tina efek eta kok. Ayeuna kan rokok teh terus bea cukaina rek naiknya. Terus tidak bisa beli batangan teh kudu bungkusan. Ayeuna mungkin karena lebih hemat daripada teu ngarokok mending lompat kana bako, guys. Bahaya mana ieu? Bahaya mana jeung eta jeung rokok-rokok anu eta merekna araneh geuningan. Nya bahaya nu merekna araneh atuh. Nah, cek urang mah ieu mah disebutna teh murni. Oh. Anu kitu mah kan bisa wae campuran. Anu rasa naon rasa mangga. Buah-buah mangga teh campuran tina mangga buruk teh kulit mangga buruk dicampurkeun teh can Buat teuing mangga cobian beureunan. Tah eta disebut mangga plokna itu. Bakona teh sebenarnya teh bakonan bako samara nyamangnya. Nya, bako samara. Oh iya bener nya nu kieu mah murni gitu nya. Ieu mah herbal. Anjir. Benten sareng sintetik. Kan tenang. Aing geus kadang dia bakal di lebar cik paraur kieu sih euy. PBNN gimmick lah. Gimmick aslina. Gimmick bako yang ngantu nuhung. Aing teh berangkena gini ka mana ieu aing balik moal taping cek urang teh aja bae bintang tamu. Balik alhamdulillah. Lamun di Garut mah penghasil bako nu paling banyak di daerah mana? Lamun di Garut masih tersebar sebenarnya mah. Oh. Di daerah Cisurupan aya, Bayumbung aya. Lamun ieu kan di Warung Peuteuy. Oh mangga di Warung Peuteuy. Warung Peuteuy Cibuyutan. Oh. Samarang aya sih pernah. Samarang aya. Pernah jeung si abahan naonnya panggih teh. Gitu orang kadinya orang ke bakal merasa eksplor gitunya kebun sawah urang teh. Jadi di tengah sawah manehna ngebon bako panggih kadinya nuju naon euy bako. Ngajelaskeun ka urang teh prosesna teh naon lagi nih tina panennya terus di aya di kitu naon istilah-istilahna teh dirajang terus diicis. Naon diicis teh? Diicis teh dipisah disusun tah jadi ame si anu hasil ngarajang teh. Terus tina diicis teh di naon kempleng nya diemplengkeun dipoe diibun sampaikeun ka jadi kieu teh bisa jadi kieu teh gitu. Jeung cenah bako mah beuki lila diteuneun beuki ngeunah. Nah eta seperti wine kan aya rokok mah jadi hapeuk nya lieur teh karena si ieu bakona samara teh. Tapi aya oge lamun audituna di tempat umum mah lalila teh beak. Tadi udut teh naon jol kosong ada gitu-gitu. Cenah. Atawa sok aya api-api. Kosong. Padahal ya kan hiji. Situ anu sok kitu mah baheula keur zaman disanggar sok kitu. Disanggar teater teh jol. Cabut hiji. Anjing beak. Jol kitu. Aji pada aya keneh. Coba batur teh. Bagi mimitiran teh. Oh berarti di urang masih tersebarnya. Masih tersebar. Soalnya kan masih kene tradisional ya nah. Non pengolahannya masih kene bener-bener tradisional gitu. Karena di Jawa mah geus masuk pabrikan. Pengolahan pabrikan. Kan lamun di Indonesia terkenal Temanggung kan. Nah justru anu lucuna teh ketika ke Jawa ke daerah Temanggung kan lamun naik gunung kan di kaki gunung teh loba lah gitu pada di tembakau. Justru mahana lamun pamana bako keur udun tiga kieu justru ngincer teh bako Garut. Oh, betul terkenal oge nya. Terkenal di luar mah, cuman memang di Garut mah bakona
nya meureunnan promosina kurang. Promosina kurang gitu. Jadi masih sebatas eta we hungkul. Aneh oge berarti nya modal di Temanggung bisa terkenal tapi padahal kan Temanggung. Jadi terkenal udah Temanggung. Tapi terkenal. Kan ini mah bagian streaming. Bagian streaming ya mah. Podcast mah. Gelek deh bos. Terakhir. Balik. Tah ayeuna pinten Kak. Ieu mah non sebutna teh aing ngobrol mah teh hayang keneh lila gitu. Geus lah op airkeun gitu kan sesana mah. Ieu mah pesan-pesan heula lah kanggo karena kieu nya ayeuna teh urang teh ningali loba bocah-bocah FOMO disebutna teh nya anu sok kamari kan loba kejadian anu nyasar di mana kamari teh anu digodog. Heeh anu nyasar mah geuningan anu leungit. Itu di anu budak awewe teh geuningan anu ka ditinggalkeun ku babaturan mah ca geuningan. Heeh tah eta anu hipotermia dan lain sebagainya. Pesan-pesanna untuk mereka lah yang mau mencoba naik gunung. Eta naon? Nu pasti lamun sebenarnya gunung lain coba-cobanya, tapi lamun hoyong naik gunung, anu pasti persiapkan diri secara matang gitu nya. Persiapanna kudu matang segala rupana. Lamun sakirana rumasa teu bisa ulah kagok tatanya jeung didamping ku jelema anu berpengalaman. Jadi ulah sosorangan ulah jagoanan di gunung. Eta ulah di jagoanan di gunung mah. Iya, soalnya ulah jago. Eta di paraban kudu dinya teh. Eta ulah coba-coba naik gunung mah. Nah, ini tadi gitu. Eta urang memperjelas. Sugan teh aing mah euy. Lamun naik coba-coba naik gunung mending Gunung Lumbung. Aing capek. Atuh nuhun ka Bala Capruk anu tos manco dina dangat anu ayeuna oge hatur nuhun ka Mang Undang anu tos mampir di Capruk Sunda oge berbagi informasi gitu kan tentang gunung tentang ngagaidan tadi bako oge di-sharingkeun gitu kan aing bako eta mah jadi gitu tong hilap enten ieu akun Gemar Universe-na di subscribe oge postinganna upami di raos ngahibur atau nepi teu ngahibur oge nya di komen di like di share dibagikeun mun menak HP babaturan buka we subscribe-keun siga kitu nya amal siga kitu blonde amal atur nuhun sekali deui atur nuhun mauna tebang deui di Capruk Sunda episode salajengna Capruk Sunda ngomong Sunda Kadihilap lebako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.